Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Keadilan Pikeun Diri Sorangan. Dumasar carios padamelan Rasul-Rasul pasal 16 ayat 35 dugi ka 40. Sareng nas mijanten puseur panglejepan urang nyaeta ayatna nu ka-37 anu unggalna kieu. Tapi saur Paulus ka upas-upas, kaula duaan teu nyieun kajahatan, tapi nepi ka dirangketan di hareupeun umum. Kaula geus meunang kalakuan anu teu adil, nepi ka diasupkeun ka pangbuian. Para mitra, Martin Luther King Jr. kantos mitutur kieu. Kateuadilan di mana wae mangrupi ancaman pikeun keadilan di mana wae. Ti pitutur ieu urang diajar yen urang teu kenging milih-milih dina nanjeurkeun keadilan kalebet kanggo diri urang nyalira. Aya seueur jalmi nu tiasa melaan batur nalika diperlakukeun teu adil, nanging nalika janten korban kateuadilan mah acan tangtos anjeunna terang kumaha mayunanana. Para mitra, pangalaman Rasul Paulus sareng Silas ngageuingkeun urang supados diajar nanjeurkeun keadilan pikeun diri urang nyalira. Rasul Paulus sareng Silas ngamilik status warga nagara Rum sareng numutkeun paraturan nu berlaku. Warga nagara Rum teh teu kenging diragragan hukuman samemeh diparios. Pangna kitu, hukuman nu ditibakeun ku upas-upas ka Rasul Paulus sareng Silas teh mangrupi tindakan nu ngalanggar hukum. Upami Rasul Paulus sareng Silas teu misikep teges, tiasa janten kapayuna upas-upas eta baris milampah hal nu sami ka nu sanesna. Para mitra, nindak teges kateuadilan nu tumiba ka urang sanes miguna kanggo diri urang wungkul, nanging oge kanggo si palakuna sareng batur dimangsa pika hareupeun. Upami urang teu ngajeunkeun, teu ngantep palaku neraskeun lalampahanana, saestuna urang tos nyalametkeun si palaku ti milampah kateuadilan. Urang oge ngawagel atanapi nyegah batur janten korban kapayuna. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.